lantaran jelema malamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat diisuk doang ka lohor ka asar. Masya Allah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nyana mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan kuari cek pamalingan teh aing lah ya ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling ya biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut di bana geus datang ajal mah teu ngora teu kolot teu budak awewe teu lalaki mentak urang kudu nempo ka ajal urang ieu aing irasi ajal ieu abeh siap-siap jeung paeh teh anehna teh henteu tartib. Lamun tartib mah mimiti kakak, mantel kakak adi, terus adi adina deungeuna henteu. Asal geus kakak urang geus aing ngadeg di masjid bae. Emang gua bagian aing ayeuna. Atuh henteu. Masya Allah. Nah ieu urang kuari hirup sabada di alam arwah. Mimiti alam arwah terus kuari urang ka alam dunia alam mulki. Isuk urang ke alam barzakh sakedeung kuari urang di alam mulki sakedeung kuari di alam dunia nuku urang geus kasaksian ratusan bahkan dina pemandangan perang ribuan Aceh tsunami ribuan hitungan batur bae pae hitungan batur bae pae orangan engke mah ka urang paeh teh urang ge sok ngitungan ka gorengan batur bae goreng urang tilok hitung tak tololna urang tah goreng si anu salah si anu salah salah urang tilok dihitung nah eta nu kos kitu jeung beblon kos polisi kan oh nya mah neuzekeun kasalahan batur pugunya anu salah maksudna ieu keur carita introspeksi dulu. Nupang bahaya-bahayana ketika orang nyaritakeun kasalahan batur ngoreksi kasalahan batur kemudian orang teu pernah ngoreksi kasalahan orang cara kiai tolol tak kiai. Mantep kiai mah paheulana ka neraka sebenarnya mah. Mimiti kiai ka neraka, aju polisi. Aju polisi. Polisi kedua lah karena rakana lain kiai ngan kiai mah keluar polisi teu aduh ieu keur carita dosa pangbahaya-bahayana urang ngitungan dosa batur kasalahan batur ai kasalahan urang teu pernah dihitung-hitung tumantak dina ilmu tasawuf mah teu meunang ngitungan kasalahan batur kudu urang bae dihitung kasalahan teh merenung ke aing ieu ti isuk tadi hudang panggeulana ka deuleu naon oh ping-ping si mbah hiji hitungan teh hitung tas deuleu ping-ping malah mah lain sakadar ping-ping haju ngongkong tah eta terus itu introspeksi hasibu qabla an tuhasab nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli anu urang disupri salila hirup di alam dunia ngumbara titah bebekalan jang ka lembur nu asli nu mantak ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat nu mantak pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa nu mantak kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga ieu teh maksudna supaya urang boga bekal jang balik ka lembur nu asli lantaran ieu urang yakin bahwa setelah urang paeh aya alam barzakh kadituna aya alam mahsyar kadituna aya alam akhirat
aya sorga aya neraka tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari urang kuari teh kalembur akhirat endek mawa suluh apa endek mawa batu bata apa endek ngabangun seuneu mawa suluh ka ditu apa endek ngabangun istana mawa batu bata mawa split mawa semen mawa naon deui naon deui kan nyaho ieu budak orang bawaan ka ditu apakah orang endek mawa seuneu nyieun seuneu apakah endek nyieun istana dipersilahkeun lamun kuari urang di dieu endek nanya bae heulanan lamun urang ieu nonton TV ieu keur ngabangun neraka apa ngabangun sorga sia-sia tah ngridit ngabangun sorga apa ngabangun neraka aya sia ngridit teu tarol urang curug tolol jangan ngomong tuh kan Masya Allah berbagai-bagai permaksiatan eta teh horeganan urang keur ngabangun ketika urang sholat ketika urang zakat ketika urang puasa dengan kata simpulna ibadah berarti urang keur ngabangun sorga engke di sorga ge beda-beda aya nu istanana agreng pohara aya nu biasa bae aya nu RSS di sorga gitu maka iya mah teu kapanggih. RSS ge di luar sorga jangan. Maksudnya antara sorga jeung neraka. Ka sorga teu ka neraka teu. Ya Allah. Nu paling kurang kudu diinget ialah urang bakal balik ka lembur asli. Ketika orang kuari hirup di dunia, Masya Allah karim, kabeh paronjang-ronjang. Ketika neule kendaraan, Masya Allah, eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot. Waduh warat. Geus ngomong bae nya sabaraha duit eta? Sabaraha duit sih mun kredit sabaraha bulan sabaraha tahun. Naik deui, waduh Fortuner. Wah, bohabat. Terus naik deui mobil anu nyana teh nyaho ngaranna teh wah nyana teh nyaho ngaran nyana mah ka mobil teh nyaho bagus bae urang lembur atuh ngaranna aja tah eta kendaraan neuleuh imah neuleuh pakaian komo neuleuh urang Karawang Masya Allah tah eta urang dedeleuan nu kitu bae aju ku urang dihayukeun urang hanya sekedar sakitu ku urang diusahakeun ya usaha jang mobil usaha jang imah usaha jang pakaian usaha jang kawin deui hasil paeh da kitu bakal jadi siksa tat urang teu inget ka kos kitu teu inget ka kos kitu Masya Allah kari padahal urang kuari keur ngabangun nah urang kuari beli imah baju dibagus-bagus kendaraan imah sare ge pohara make kasurna teh nu buatan pasar kemis teh Inoak Inoak itu bagus Inoak atuh panas Inoak tapi ketika orang maut Masya Allah bayangkan ku orang begitu orang maut roh orang keluar awak orang dicencerika baringkeun endetolan dulur kabeh ngalayan mandian bungkus kencengkeun pocongkeun teu nyaho eta sasaha apakah eta bupati nu kenceng kena gubernur leuwih kenceng deui
polisi leuwih kenceng ya. TNI ya. Hai kabeh ieu sih mah. Kiai sarua. Pocong-pocongkeun. Dipocongkeun. Nyaho eta letnan, eta jenderal, eta abuya, komo kieu mah RT lain online. Ngeus. Dipocongkeun. Masya Allah hari dipocongkeun. Bawa ke kuburan. Renungkeun ku urang. Ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah, kudu aya spring bed ku hari sama keueuh. Nu kamari kudu make AC bae. Ku hari boro-boro AC. Ya Allah ya Rabb, saaya-aya. Kamari mah kudu kelega bae. Kudu tiis bae. Kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar. Ku hari di jero kuburan. Diuk teu bisa. Samak boro-boro loreng, boro-boro jas, boro-boro jubah. Kain kafan saaya-aya. Renungkeun jubah ku urang, pangbalikan urang nu asli seperti eta. Anu kamari komandana siap dan. Laksanakan siap dan. Kamu anak siap dan. Esok dundan selesai. Nukwari buya sia. Esok selesai. Eueunan di jero kuburan. Murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang. Nincakan. Anu kamari siap dan. Jana anu nincakanana. Tonek. Pangbalikan orang nu asli, masya Allah, teu pernah kurang direnung. Tetapi lain sakadar eta, anu paling bahaya, jasad mah asal tina taneuh minha khalaqnakum. Tina taneuh balik ka taneuh. Ruh urang nu asal ti Gusti Allah, balik da ka Allah. Kuari urang dipadu kedua, hiji jasmani kedua ruhani. Ketika keluar khurujur ruhanil jasad, ruh balik ke Allah. Jasad mah urang dikubur. Nu paling bahaya ketika roh urang ieu teu suci deui. Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci. Ketika roh teu suci, ku Allah teu diterima, ditempatkeun di tempat anu geus disadiakeun nu ngaran neraka ieu nu kudu direnung ku. Masya Allah kari. Nah, mantap kula boga dongeng. Hiji jelema ngaran Ibrahim bin Adham. Nyana keur diuk bae di sisi jalan. Jol aya panglima. Nanya panglima, "Pak, ya. Saya mau tanya sama Bapak." "Tanya apa?" "Saya kebetulan ada undangan untuk represi. Untuk hajatan. Ada seorang anak buah saya, seorang anak buah yang hajat. Coba di mana tempatnya?" "Oh, cek Ibrahim Adam." "No. Tuh, atuh kaditu ge panglima jeung anak buah. Barangkadinya kuburan." Sial jelema. Cek panglima kurang ajar. Nuduhkeun panglima ka kuburan, goblok meureun jelema. Langsung jana balik deui ka dinya, siksa. Komandan itu panglima langsung disiksa cek huluna Ibrahim bin Adham. Alhamdulillah lagi cek panglima kok lagi sikat lagi. Oh cek geus carindul ieu lagi nyana seuri we lagi. Stop cek panglima. Ini kenapa kamu ditinju dipukulin kok lagi? Saya sedang merenungkan dulu saya raja. Orang nggak kenal dengan saya yang namanya Ibrahim bin Adham. Emang kamu siapa? Saya Ibrahim. Untuk dipeluk nanti dulu. Saya dulu raja. Tapi ketika saya diberi oleh Allah nur ilahi, ternyata kerajaan itu tidak ada artinya buat saya.
kemewahan dunia nanaonan, keagungan dunia nanaonan, dengan tidak merasakan tidak ada apa terhadap dunia, maka saya selalu merenung terhadap akhirat. Lantas kamu tadi dipukulin kenapa ketawa-ketawa? Dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah. Mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya aja sekian. Mugala menuhun dia secaknya cek Ibrahim meureun ieu ku dipeupuhan hulu ulah dosa beak kabeh. Tanu mantak beusi aya nu dipeupuhan polisi nuhun kudu. Sebenarnya mah nuhun. Atau dibalik polisi dipeupuhan ku urang nuhun deui. Lantaran dosa ieu sebenarnya. Aslinya dosa. Masya Allah. Cek panglima emang Isa Ibrahim langsung dipeluk. Ya Allah ya Rob. Nah cek Ibrahim bin Adham anjeun kabehan keur jadi panglima, keur ngajabat jadi penggede, kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh ka ditu kabeh. Sabaraha balok di dieu, sabaraha bintang di dieu, isuk tidak berarti. Balok dan bintang ketika di dunia, besok ketika masuk kubur, urang embung mau balok, embung mau bintang. Isin asup ka jero kubur ketika orang mau balok. Aja pedi mah deuk mau balok kalapa nya nama. Bloon. Iya. Sebab boro-boro gak kuburan ketika rek sakarat, jelema kabeh sadunya merenung cuman satu yang diingat, Allah. Deuk sakarat maka bege apakah eta presiden, apakah eta menteri, apakah eta gubernur, sekalipun kiai embung disebut kiai. Sebab beusi nyasarkeun ka kiaian. Hiji be Allah, embung nanaon? Embung neuleuh jabatan, embung neuleuh pangkat, embung neuleuh balok, embung neuleuh bintang, embung neuleuh buya-buya kos kitu embung. Wari nya masal tuh di Kiai Pendi. Nah, ini teman gua aja gitu. Tapi lamun Mang Haji kamu, Mang Haji, goblok. Aing geus jadi kiai katanya. Ambo, ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah, eta lah. Ketika orang deuk sakarat mah kabeh embung aya nu milu. Lantaran naon? Inggis. Sebabnya ieu asli. Kuari orang ngomong paeh lalagaan. Isuk pake itu mah asli. Ketika orang berhadapan jeung nu asli, geus teu bisa kukumaha. Berhadapan jeung nu asli teu bisa kukumaha. Ieu mah asli kan? Ketika malakal maut geus aya berbahaya. Masyaallah karim. Geus teu bisa kukumaha. Assalamualaikum. Malakal maut. Haji Pendi. Aya naon sok Haji Pendi? Kula tugas kula. Deuk naon? Nyabot nyawa. Ih ulah waka. Naon gitu cek malakal maut malaka. Kredit cadanggeus. Deus teu bisa kukumaha. Asli. Mentak jelema hayang nyaho bagus jeung teu bagusna diri hiji hayang resep apa henteu paeh sakitu ukuran. Urang ge hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah rela apa henteu ka paeh sakitu bae ukuran terakhir eta. Hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna paeh. Lamun urang geus rela sampai nyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus. Cenah eta aya di Jati anu bunuh diri teh eta ge nyanggakeun goblok teh lain. Ieu mah tah urang keur tenang. Masya Allah andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus. Tapi lamun urang ditawaran model kieu Mang Haji kira-kira mun isuk paeh daek. Nggak, harapan mah. Harapan nih Mang. Jauh ini. Jauh. Sekali dia maju ini mun isuk paeh siap. Kuari kia tuh kabeh paraeh Mang Haji mah hirup bae kieu didinya ngising didinya daek.
Nah iyalah. Jadi rumah terakhir adalah kuburan. Urang kuari keur mengenang seseorang anu geus aya di alam kubur, di alam barzakh. Nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahiqun. Nah, urang mah kuari ngan syukur ngomong doang. Ketika roh urang keluar, nyana ngomong inna lillahi kula milik Allah wa inna ilaihi rajiun. Kami balik ke Allah kan. Roh urang ngomong soalnya. Kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kangjeng Nabi. Roh urang ke ngomong ketika keluar inna lillahi. Ngaku kabeh. Kabeh ngaku. Jah ulah urang nu mukmin nu kafir ge ngaku. Kafir, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha. Kabeh ngaku inna lillahi kami wa Allah. Deuk ka mana balik atuh nya? Wa inna ilaihi rajiun. Kami kabeh balik ke Allah. Nah, tinggal engke urang aslina bisa balik apa henteu ka Allah tergantung amal urang. Maka aya jelema pelit. Biasa pelit. Pelit teh barang bere. Nyana keur kieu bae dihareupeun ieu mah jol aya nu menta-menta. Begitu aya nu menta-menta maksa. Kulantaran maksa diberelah ku jangan minta duit. Dibere duit. Ini karak ke 10 lengkah babalik deui. Kula minta cai atuh cegeuna. Cai ke atawa kopi atawa susu atawa naon jeruk. Ah, geus bare duit kana tadi tuh. Duit geus bare men tadi bae. Itu atuh kula naon bae nu aya kue-kue entah geus kana ini. Si bare duit sia. Lain di. Kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh. Begitu ngimpi kiamat. Begitu kiamat langsung giring masyar kebeneran nyana mah pelit ngan salat mah osok kira ka sorga barang datang ka sorga teh eueuh nanaon di sorgana eueuh nanaon imah eueuh kadaharan eueuh bubuahan eueuh air batur mah ala lagreng. Oh, Kiai Ajizi geus boga, Kiai Kiru Babai geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga. Haji Pendi eueuh nanaon. Ya Allah, ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese. Eueuh nanaon. Airakan nyana bebeja. Ka pagaweana malaikat. Malaikat ayeuna naon ieu? Surga. Kota sesuai aja nu diucapkeun ku Kangjeng. Gitu. Cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya. Kok itu batur ala lagreng. Kendaraan mewah, pakaian indah, bidadari ngabereleng, bubuahan lo. Kunaon boro-boro naon ieu? Ieu naon boro-boro bubuahan. Ieu sakadar saasup-asup gawe. Ieu bohong ieu Kangjeng Nabi. Cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung. Adapun ngabangun sorga kumaha di duniana. Lantaran ieu maneh mah henteu daek ngabangun di duniana. Ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang. Ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu di sorga. Jasa langsung hudang merenung hudang langsung kieu ya Allah ya Rabbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan tuh bangunan makanan nanaonan Masya Allah eta ge nyana boga lahan mere teh tah duit ka jelema nu maksa di harita nyana barahan bae geus terus
asal anu menta-menta komo jahe mah tong barahana overdosis tah mah kudu barahan bae geus naon aya masyaallah akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah begitu ngimpi asup deui ka surga ya Allah ya Rabb bangunanna indah bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi nah cak malaikat ialah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan di ala kadar lantaran ngabungahkeun kanu menta-menta nah ieu buktina sorga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabanguna nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit bae ja teu dek barahan teh teu dae pelit bae ieu kurang kumaha kula dongeng kanya geus sering jasa jakuar kuari teh lain tambah barang tambah pelit masyaallah nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang bakal balik ka lembur nu asli apakah urang deuk ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nu ku urang dibangun atau urang deuk ngabangun surga melalui ibadah terserah eta bakal ayaana diserahkeun ka urang kabehan nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali tuh ulah ngadoakeun jore sama sakali bagus bae geus kumaha Allah bae jelema doang kemantak diangkat jadi nabi kemantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril nun Gusti mun maneh dijadikeun manusia ku kaula maneh da kumaha ibadahna ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi mah jadu Gusti teu terangna naon adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae bagus Gusti Allah tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia ndek kumaha ibadah maneh pilihan maneh heula hiji abdi mah ndek beberean bae moal eureun-eureun dua nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula tilu kula mah endek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga teu hayang ka neraka tah opat perkara abdi mah tah Jibril nu mantap maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta urang ge ongkos malaikat Jibril minimal ganti ngaran Jibril lah tah eta hebat malaikat Jibril salila hirup ulama ndek beberean bae bukan bare tak boga niat dek beberean bae pan ieu mah lain hayangna dibere ih teu meunang manggih nu sugih asal manggih nu sugih bae haju bae nyieun proposal bangkawarah aja sih nah ieu urang ulah ngadoakeun goreng baheula di Mesir aya hiji sepasang ustad jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae maisyahna tanyana mah geus teu boga naon deui pagaweana ngan magahan ngaji tetapi nyada bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang ke jero mobil AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol ieu teh boga naraon tapi bangun teh adem ayem ya Allah eta indah jasa tah ieu tangga kos kitu teh susah tetapi kadeuleuna halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalinya hasud cek babaligan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek keneh
paling ku aing kotok. Teh emang pamalingan mau kos itu. Intip pas isya paling bawa. Isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikan ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki teh eueuh seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urang lagi atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah eulah ka cenah geus lah urang mau paeh ieu ulah dalalahar kalah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya dicurug moal oh sim jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi masya Allah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat diisuk doang ka zuhur ka asar masya Allah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nyana mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari cek pamalingan teh aing lah sia ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling ge biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jararadi kabeh jadi beungeut na ieu pinuh ku bulu masya Allah cabutan jadi deui harita kene cabutan jadi deui ka dokter terus diberesa jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot kieu cabutan jadi deui ka dukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae sakene ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun ceuk urang wali ahli Allah datang nyana ka dieu Assalamualaikum Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh kiai dipaling maksudna jaga teh lah ulah halalin puting teh tak kiai ayo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui ieu kumaha cenah kene istikharah si kiai teh ka Gusti ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipalingna doakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae ke mah cager masya Allah itu mah hiji sakitu bae geus satu kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore kiai lain kiri lain boga kotok enggak itu kotok ka mana maling nyaon teh nu malingna henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ulah sial kiai hese jasa cek hese jasa kiai masya Allah terus isuk datang deh ke ibuna baji jadi lain boga kotok boga jadi kuari anu maling gitu kotokna nyaon teu nu malingna eta urang dia sebenarnya urang mama lagi kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajawan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngogedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cenah ya
asal beki bagus teh bulu manjangan. Ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng. Masya Allah eta kiai kuat jasa. Kuat. Akhirna mele deet nyana datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Isaha. Kula nu meuli kotok. Kotok san, kotok kiai. Oh, Masya Allah. Atuh masalah meuli kotok kok. Bulu udah jadi kadinya. Ya iya, jadi kula geus ka mana ieu teh cager-cager. Na ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula. Ya tuh kula ngomong ya gana ngadoakeun goreng mah teh jeger ka Allah nang Allah. Manjangan deui. Nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ya supaya jadi obat deh. Ieu mah kula mah doakeun goreng, kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula mah cager. Ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae. Akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran. Akhirna nyana ngadoakeun goreng. Maksudnya mah supaya cager, henteu aya naon di hate. Jang nyageurkeun. Ya Allah ya Rabbi, hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng, makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna. Karunya kula ya Allah ya Rabb. Ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tresep jasa sabarama dipali ku jelema ieu. Atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat. Harita ke anu cager. Cager sepontan. Kiai kotokna paraeh kabeh. Anu tadi teh nang pamere teh. Lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng. Paraeh kabeh kotokna. Dibales. Tuh, jadi eta teh sabenerna mah nyana embung ngagonengan eta mah sakadar ngobatan. Nah, ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai, deuk jadi pedagang, deuk jadi pemerintah, TNI, deuk jadi polisi, deuk jadi daun bae. Hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah ge. Indah jasa. Jah hirup atuh kudu jadi kiai. Henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang. Apakah Kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jah henteu? Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar. Apakah Kanjeng Nabi titah eureun jadi askar? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan Kanjeng Nabi nitah eureun tani henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan Kanjeng Nabi nitah eureun dagang henteu. Bukan Kanjeng Nabi mah mangga kabeh nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli. Urang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh. Urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh. Di kiai ge loba nu teu takwa. Kiai jadi itu di Lampung. Di Lampung mah teh. Sarua KTP-na orang pondok eta. Sarua. Nah iyalah. Jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Ya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara. Kula kabita jasa ka Tuan. Ai kitu. Asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah. Di majlis ka masjid ka imah. Ngaji zikir, maca kitab, ngaji zikir ngeunaheun amat. Ai maneh naon? Kula mah ieu keur perang katanya. Melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget. Kok bisa gitu? Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang. Dengan memberikan ketenangan bangsa anjeun leuwih ti heula ka sorga.
Tuhan sabda kode geus ulah eureun jadi polisina. Geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi taala. Neangan coba ke di Indonesia tentara nu lillahi taala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atuh aya loba henteu. Aya polisi nu tasawuf anu mah digeleng kahujanan kitu. Polisi tidur. Itu akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi, ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga perenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih ti heula cek Tuhan saya ka surgana. Di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis ieu nu ngabangun majelis saha? Dagang di mana? Nah, bisa tenang orang. Iya, tah nu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tah nu nenangkeun kiai ngaji di majelis, teu kahujanan, teu kapanasan, kan ditanya. Kiai, ya. Naon gawe di dunia? Ngaji. Di mana ngajina? Majelis. Kahujanan teu? Henteu. Panasan teu? Henteu. Nang saha ngabangun? Nang bos. Mana bosna? Panggil tah. Nah, ialah bos bisa nenangkeun ngaji kiai, teu kahujanan, teu kaanginan, teu kapanasan, maka kuari ulah warga kiai anu ka sorga, bos heula ka sorga. Atuh bos heula ka sorga, kiai mah malah mah posewan ka neraka. Ieu bisa nenangkeun ngaji, bisa nenangkeun bangsa. Mantak lamun bener jadi bupati gede ganjaran. Namun bener jadi gubernur gede ganjaran, namun bener jadi tentara gede ganjaran, namun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih. Siksaun Allah ya majelma. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi urang ulah dirobah sebab eta nangatur Allah pasti tergantungan menyangkut anak hikmah aya hikmahna. Geus urang ala hikmah nu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kos kitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda, terus zaman Inggris, zaman Nippon, kemudian zaman kemerdekaan, kuari zaman kieu bae zaman mah terus bae ketenang ke kacau, ke hareda, ke tiis, ke mahmud, ke depisit, atuh kieu bae. Lantak hiji jelema nu tentremah, jelema nu deukeut ka Allah. Urusan kahirupan dunia mah diaturna ku Allah. Geus urang serahkeun ka masing-masingna. Nu penting urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem. Pemimpin-pemimpin urang diberi araradi, diberi jalan lujur, ekonomi supaya mapan deui, politik supaya stabil deui, pendidikan supaya mapan deui. Doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almarhumah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, diberi kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur urang kabehan, bapak urang, bapak kolot urang, anak urang, tatangga urang geus ka alam barzakh, sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu geus hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah. Balik jaga ka alam barzakh di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.